Mending ngadamel nyaliranya daripada meser, lamun ngadamel nyalira mah jadi seueur, lamun meser masa alit coba mahal. Tadi abi masak daging ayam 15.000 satengah, terus terus dikumbah tadi teh disimpan heula di freezer jadi diteas, terus abi teh tadi kamari teh aya sesa ungkep-ungkepan kitu nya. Jadi we pake ngungkep deui ku abi teh. Hai, assalamualaikum. Dina kulkas ge kapan aya keneh si sosis teh dua siki kitu nya ku abi teh bade dibakar we sakanteuna da si Dede mah resepan pisan kana sosis bakar daripada meser pan sagirihil 3.000 nya kadang-kadang ge meser lamun teu aya di bumi mah nya stok ieu mah da nuju aya bade ngadamel we nyalira. Jadi mama mah kudu pinter, kudu gaduh akal seueur kitu nya ami budak teh teu jajan bae da lamun meser mah satusuk teh 3.000 guys. Terus abi ge bade ngadamel sambel nu kaos kamari cuma ayeuna mah bedana cengekna bade dikeuretan we asa hoream ngarendos pandanganna pareuring gara-gara kamari ngadamel sambel cek abi teh karendosan we cengek pareuring pandanganna teh bade we direndos da kamari sambel nu kamari teh langsung seep babaraha Dede resepen tadi dia abi ngangge bawangna nu seueur terus ngangge tomat sesa kamarinya sabelah terus ngangge cabe rawit kitu nya nu seueur. Leuwih hoyong mantep mah nganggo cabe setan, ieu mah teu aya cabe setan ge tuh. Ieu mah cabe rawit aralit kitu nya menang ngalah ti payun kitu nya. Mun saur abi mah ieu teh sambel bawang. Tapi duh ka penyebatan nu sanes mah nya kitu nya diiris-iris sadayana pokona mah teu aya nu direndos ieu mah diirisan sadaya. Terus ku abi bade ditumis ieu nya bade dipasak heula sambelna da ngungkep hayam mah lila ieukeun we da ku abi teh ngangge seuneuna teh nu alit kanggo ngungkep daging hayam namanya. Tah, ku abi digoreng heula si bawangna amih dugi ka seungit kitu nya bener-bener seungit bener-bener asak. Tos seungit tos asak malebetkeun ka karas cengekna sareng si tomatna kusrang kosreng. Pokona mah lamun masak sambal kieu mah dugi ka bener-bener minyak kaluar we. Terus pasihan we saalit cai, terus pasihan sasening nu kararitu. Muna mah sami wae nya kos kitu nanti pecin, uyah, penyedap, terus tadi ku abi ngangge bawang putih bubuk sareng gula bodas pokona mah saalit dah. Kitu nya terus sareng kosreng dugi ka bener-bener lah keun we tinggalkeun heula ieu mah nya. Terus tauih deui kana si ungkepan ayam tah geuning tos rada asak tos lisa tadi ge ku abi pasihan cai deui nya guys nya terus dipaehan uih deui kana eta tah kana si sambelna tuh sambel di enak kita batur ge datangga Hasim cenah kudu sabelada kan we tos dipaehan tuh nya si sambel teh keun ulah bakal dipindahkeun kana piring da panas keneh. Tah ieu bade ngadamel adonan kanggo si sosis bakar sareng ayam bakar na abi nganggo margarin terus kecap pasian bacin saalit sareng uyah we saalit amih gurih kitu nya. Nya mah bade nanti ditambahan ungkepan tina daging hayam cuman pasti si Dede mah da alimeun lamun dibakar-bakar kieu mah jadina keun we da jeung sosis ieu kitu nya. Terus lanjutnya bade dibeuleum alis dipanggang si sosisna kitu nya. Lanjut si daging hayamna ku abi teh disasakeun we sakeureut si daging hayamna kitu nya nu ungkepanna kanggo si Dede engke emam kitu da alimeun dibakar mah paling ge digoreng ku abi. Tah ieu sosisna tos asak rada asak setengah matang kitu nya langsung diangkat dicelupkeun kana si bumbu tadi dikulah koleh. Lamun lebih enak mah ngangge bumbu barbeque kitu nya lebih enak eta teh. Resepen pokona enak gurih resepen pisan si Dede mah. Gitu makana sok hoyong meser wae sosis bakar ka warung gitu nya tah ieu tos asak diangkat aku sabab ami sami kawas di tukang jualan ya ku abi teh langsung ditusukan angge tusukan sate gitu nya tah ieu ge tusukanna teh kenging tilas meser si Dede eta meser sosis bakar ku abi dikumbah we eta tah uih deui kana si sambelna ku abi dipindahkeun kana piring gitu nya terus aya kan sesaan keneh minyakna saalit kapan nyaah nya ku abi bade dipasihan sangu we tah sacentong mah bade dikulah kaleh kitu nya dikulah kaleh ulah teuing dihurungkeun si seuneuna mah langsung we dipindahkeun di kana piring enak da nyaah kitu ih bener-bener enak pokona mah jadi kaos sangu goreng tapi sanes sih mah uih deui kana daging hayamna tah daging hayamna ge tos asak kitu nya langsung ku abi dicemplungkeun kana bumbu kecapna da teu gaduh koas nya lamun aya koas mah engge koas jadi gampang teh dicemplang-cemplung kana piring. Sabab teu aya ge koas paragi mainan si Dede engke lamun diangge malah kotor malah nangis deui malah ngaganggu manaker barang asakan. Duh aya we nu penting jadi kitu nya
sing seueur akal kudu seueur akal jadi mama tadi dia daging hayam lagi datos asak sadaya lanjut we dipaehan gitu nya si komporna terus pada dipindahkan we kana piring ku sabab tuh anu ngantos-antos aya nya bapana si Dede anu Juli beurit teh nya terus arasak sadaya nama gitunya diangkat sadaya teh gitu terus asak pasakan abi aya ayam bakar nya terus aya sambal goreng bawang mun cek abi mah terus ieu sarang sosisna tuh hayu cuang emak